ngayakeun aksi damai di Sabuder Balai Kota Bandung. Eta hal teh mangrupa torekah pikeun ngamumule basa Sunda. Dina meeling Poe Basa Indung Internasional anu tos ditetepkeun UNESCO dina tanggal 21 Februari, sajumlah mahasiswa ngagelar aksi simpatik kalayan ngampanyekeun pamakaian basa Indung anu ayeuna tos mimiti ditinggalkeun ku masyarakat. Aksi simpatik dipayuneun salah sahiji pusat balanja di Jalan Merdeka Kota Bandung dilakukeun salaku bentuk kaprihatinan ka masyarakat Jawa Barat katut Kota Bandung anu ayeuna leuwih milih ngajarkeun bahasa nasional dibanding basa Indung. Poe meeling Basa Indung Internasional eta dijadikeun momentum pikeun nyosialisasikeun deui basa Indung anu ayeuna tos mulai jarang dipake di lingkungan kulawarga katut di lingkungan masyarakat Jawa Barat. Para mahasiswa anu nembongkeun yel-yel yen basa Sunda numutkeun maranehna teu eleh ku basa asing nuntut pamarentah sangkan masihan perhatian kana kurikulum atikan basa Sunda minimal 2 jam pelajaran dina saminggu. Sangkan basa Indung anu mungkin dieu mungkin ditaringgalkeun teu punah. Ikhwan Sabah ngalaporkeun. Pamirsa, warta anu lembe mangrupi informasi pamungkas dina pidangan warta dinten ieu. Ukituna timimiti ayeuna pisan hayu urang pake deui basa Sunda. Mugia janten lenyepanan kanggo urang sadaya. Ngawakilan tim Ais Pangampi 408C, Simkuring Dea Apriani, sejamik pungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunda Jaya.